Mandi ah. Tapi orang mau sikat gigi. Ada soalnya si mencret. Mandi sendiri. Wah. Cuci baju sendiri. Sarega sendiri. Kayak modal sendiri. Emang serba sendiri. Ini kolor si Jarwo bolong gini kolor teh dikaput heula ah kayak besi uli kata pokok batu ngerakeun pajakeun mati diuruskeun ku aing hek si eta menyalah-nyalahkeun akhirna teh ka aing urang dikaput heula ah. Kasusah geus tambah rumah tangga teh payah salaki di imah teu beunang diperkeun sanajan manusia eta sifat manusia la ilaha illallah ngasupkeun benang wae jeung jero menita asup-asup. Tong boroni batur teu lagi nguruskeun si Jarwo mah. Benang jeung jero ge embung nulungan ka si Jarwo teh. Cuma aing kita pangasupkeun ieu lah ka batur ka tetangga. Aduh, seger gini apa ya? Kalau teh mana sih? Kalau di teh, mak, oh mak, mana sih kalau tehnya? Sarung ya. Ada. Mati ke mana ya? Kalau orang deui aku ke sarung. Orang tanya lah. Kok ingat lah. Bang, iya, apa? ngelit mantap. Mak, memang kesalahan lagi masuk di empang loh. Langsung ketiga, ini kan lupa lauk dia. Petrik anu keparanasan teh ya no. Teh yang kan itulah ke sawah. Ini bang ya? Ya mangga. Duh. Ini eta teh tadi icing. Di omongan malah galak manehna. Aduh. Kela. Mana itu salah, Wo, pakai sarung. Tidak. Biasanya mah boro-boro pakai sarung. Pakai celana panjang juga orang henteu mana matara. Aduh.
Eling kene mah wo. Ih, nya eling atuh. Nyalain. Bisi teh eling. Kayaknya syukur atuh aya eling mah. Kurangnya apa mainnya sih nu aneh? Jadi pusing orang mana. Jangan ini orang dia. Waduh, kita sasing ngeliat bola. Aduh, jaro kena matnya. Tenan naon, Sep? Gimana? Ningali mah aja tuh. Ini kali Arek mana main bola pakai sarung? Salah. Arek mana pakai sarung? Yang mah ijot. Ningali. Sebenarnya ningali. Oh nyantos Asep arek main bola heula. Lanjut tuh. Duh, hebatnya Ma Ijot. Lila-lila Ajaro jadi santri. Aina make sarung, isukan make kopiah. Kayak lamun ketemu Asep. Assalamualaikum, Sep. Duh. Panas-panas teuing jagat. Bang, Naon? ningali mah orang teh. Apa, Wo? Jadi apa orang mah? Luka emang kemana nih gimana? Juga kemana karep ini ya teh. Isuk mula. Jangan timah. Oh, baik. Nggak usah. Orang naik nanti. Kawan. Oke. Kurang salah nempo si Jarwo make sarung. Alhamdulillah lah. Si Jarwo geus bisa kos itu. Sugan kayak orang sarua kos itu bisa. Abul badai ke mana, Bade amang Sep. Ari Asep ari ka mana? Emang tadi Asep terus pendak jeung Ajarwo. Ayeuna teh Ajarwo pakai sarung, di sarung. Nya pugu. Kaman ayeuna? Kabeh ditu Ayo bang puturkeun bis keur lieur si Jarwo. Yuk. Calana teh loba di pasar. Terus? Enggak swipe mah teh kudu di kaputan. Dipijeun pakai olap. Ye. Ada geus teu zaman, kakaput teu zaman. Lu bener ngaputan anak, ulah kunyat kerenyol teu pararugu. Loba di pasar, guys. Aya di pasar mah loba ngan bae. Ganti gue. Bari di pasar mah kudu make duit. Iya, duit. Aing gablek duit teh mana boga salaki oge teu ngatok balik-balik. Benang ku corona. Jiga nama. Udah tidak Kesel wae da. Kaduhung baheula aing di lamar ku tukang beca teu daek. Lain dae katu. Ku tukang beca naon ngarahna tukang beca ditageuhan. Ye, ngeunah. Luka we lamun Ku supir tukang mah. geuma. Supir ge loba kabogoh nanggal pengkolan. Nyaho, oh, batur mah kitu. Aing tukang beca teh baheula lagi pernah boga tukang beca. Nyeri hate. Nya ngarah naon ka tukang beca. Lain ngarah naon aing kabayang lamun kawin di tukang beca. Kaboga aing teh ngalindung wae lamun sare teh. Engke kumaha lamun keur sare aing dijejak beak meureun. Awak Si orang larusi. euy. Nyaremek. Kira-kira Kening kene tukang kuling ngarambet tibatan ka tukang beca. teu hayang teuing kuling ngarambet nyawa sorangan lah kuling ngarambet mah. Sabedug Sabarasi 50. pangajina. Tukang beca mah Dan meunang. sangahenakeun. Tungtung nama 50.000 keur nyangu, keur resiko, keur rokok manehna ongkoh, Beli beas. keur meuli beas. Encan peutingna dikoyok kot 18 taplan dina tonggong. Heueuh nya dipikir-pikir mah. Itu juga tetangga pisang berarti. Banyak. Ini hayang boga celana anyar tinggal mangkat ke pasar. Hayang di gelang mangkat ke pasar. Maling. Apa mana jadi pasar ayeuna teh lain lemah. Anu gelo. Ima di pasar, ngising di pasar. Anak sedih dengekeun, besing teh bener ngomong kelanjutan.
Urang mah milu Mawur amat. urang ingin arisan ke arisan naon tapi aing hayang menang ti heula. Ya, bener. Mending-mending aya setor. Mending geus menang daek setor apa teu daek. Ari urusan Saat rek ngombokan teh hayang teuy. boro-boro nombokan aing udah susah maksudnya orang setor arisan naon we kitu tah. Ulah arisan duit wae. Nyarisan naon atuh? Nya Nyarisan kolor. Arisan salaki sekali-kali mah Teh ya. aya. Agak mau ah. Eta mah salakina tukang beca. Tapi na kebluk rek make arisan. Mau tukang beca, masalah kena tukang dagang. Salaki aing teh sebenarnya mah tukang beca eta mah kabogoh buku. Nah, tukang nguruk belut, tukang eta. Komo tukang nguruk belut mah ya belut na ya mah nya lapur. Pakai dengan sangu eta. Lain naon ngeunaan bukan lagi tukang ngurek mah. Anu paham. Ih bener unggal poe ketelaleun. Kebluk. Eta teh bukan salaki kaos tukang nguruk teh jelema kebluk. Dahar we hayang ngeunah, ngaroko hayang, ngopi hayang, pagawean teh bangsa kadarurat. Nah, teu hayang teh. Ngurek ge lain nguruk belut, salaki aing mah. Ngurek naon? Ngurek angka. Serak eta mah dan tambang emas teh ya. Nya heuh, eta pan ngadenge teh di Surabaya. Nyari ngulek isuk-isuk ge nya mangkat mantong ka sawah isuk-isuk. Tengkul ngeluk we. Tengah-tengah saminggu saya di Pekalongan. Nyungsem ke bawah angin. Heeh, pokoknya Ke bawah angin ke bawah arus. sekap mah sedih. Sedih-sedih teuy ari Bawa we ku corona. Lamun teu aing rada kula-kuli maka sawah. Budak ke kaparaban. Mana budak nu bujak. Budak kuyak. Incu pabalatak coba gara kumaha pikiranana. Ngandelekeun arisan aing teu menang-menang. Kedarek menang teu mana teu milun arisan teu naon aya meunang. Miluan ge hantu, anu miluan gitu ngarep-ngarep kumaha engke milik mah. Teu kadinya nama. Teu ngarep-ngarep arisan teu miluan arisan yang ngarep-ngarep arisan teu boga kaera teu ngarep-ngarep nage. Terus oge ngapit kolor teh. Heuh nya teu karasa. Heeh. Bari ngobrol ge anggeus kabut kolor mah. Nya geus aing kitu mah. Balik ah. Engke aku aing lamun geus beulhar ku aing diburuhan sia. Geus kumaha ieu teh lah. Heeh. Oh, Jarwo. Oh, kemana budak teh? Jika memang sudah kasih paham. Jangan pagi pada. Ampun jeung Jarwo teh. Tadi mah ka ditu. Ayo tuturkeun yuk. Ayo. Tuh geuningan. Ini teh. Mama, mau kemana wae? Orang dek ulin. Kolorna owo, juga make sarung yo. Tong kukulutus sakieu ge aing bager tah, bari jeung hese meunang masukkeun benang ge ku aing geus dikaput tuh. Ngeus nunon, Mak. Heeh. Oh, di sarung nama lain jadi bager. Poho, segera manehan calana. Kolor. Oh, celana.